Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hidup aina baris neraskeun hanca cara panduran dina pangajaran bahasa Sunda nya bagian kedua. Kamari tos dijatrekeun ngeunaan budaya pada tatar Sunda. Ayeuna urang rajinkeun masih aya 48 tali sareng budaya. Nanging ieu mah leuwih khusus ngeunaan carita wayang. Jadi judul ayeuna garapan kadua ayeuna ngeunaan carita wayang. Kantu hidup geus pada apal yen carita wayang terutama wayang golek eta bagian tina budaya nu hirup di tatar Sunda. Umpama kitu yuk urang buat, yuk urang garap ngeunaan carita wayang. Sakumaha anu parados kaudingan ku urang sadayana urang tataan hiji-hiji ngeunaan carita wayang. Anu kahiji naon anu disebut carita wayang. Terus nu kadua naon wae ulah anik dina carita wayang. Terus nu katilu kumaha struktur dina carita wayang. Eta ieu pangeutan anu bae digarap urang dina ngabuat dina garapan kadua dina pangajaran basa Sunda nyaeta carita wayang. Lain anu kahiji naon atuh anu disebut carita wayang. Sakumaha anu katingali besalira yen carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakoneun dina pagelaran wayang. Carita wayang kaasup kana karya sastra uang lancaran atanapi sok disebut oge prosa. Sarta kaasup kana wanda prosa bukun. Di carita wayang teh kaasup kana carita anu memang sok aya lalakon, aya caritana. Panjang lalakonna dumasar kana alur carita nu sedang. Sakumaha parados kaudingan yen wayang teh atanapi carita wayang teh disebut prosa artinya teka ikat ku hiji aturan anu sifatna deukeut pisan tapi rada anggang dina hati dibere kalaluasaan pikeun nepikeun dumasar kana carita wayang kasebut. Sarta kaasup pada prosa bukun. Bukun teh baheula sabab memang carita wayang datangna ataksana carita baheula memang ngawujud kiwari dina pagelaran wayang. Salajengna anu kadua atanapi nu salajengna istilah wayang. Nah, urang geus pada maklum yen kecap wayang teh geus teu asing deui, geus teu aneh deui. Yen istilah wayang teh robana tina kecap bayang atanapi bayang-bayang. Kalangkan. Urang dina bahasa Indonesia aya bayang-bayang, aya kalangkan dina bahasa. Artinya lalakon wan-wanan anu dikira-kira. Ada pangadeuna diwujudkeun ku peta wayang jeung dilalakonkeun ku kidalang bari dibiri ku gamelan. Jadi dina wayang teh mangrupa gambaran hirup urang. Yang dina wayang watak-watak jelema teh kadang-kadang katingali. Aya nu sok remen ambek depan ambek, aya dina wayang oge. Aya nu teu kaopat, aya dina wayang oge. Jadi gambaran hirup manusia dilalakonkeun ku wayang diatur ku dalang. Dalang sangatur karena rengkat paripurna wayang. Pon kitu deui urang manusia aya nu ngatur. Tangtu amin Allah Maha Kuasa. Hirup uripna manusia tangtu diatur ku nu kawasa. Pon kitu deui wayang. Kadang-kadang wayang kudu pae cek saja dalang. Hirup deui cek saja dalang. Pon kitu deui manusia. Jadi gambaran hirup manusia, bayang-bayang hirup manusia ditinggal dina segi rengkat paripurna saja bana memang digambarkan dina pagelaran wayang. Tak begituna istilah wayang terobana tina bayang-bayang. Tak kitu sok hidup di lenyepan si lalot yen hirup uripna manusia aya ngatur. Pon kitu deui wayang misalnya. Wayang geus aya ngatur saja eta dalang. Tak begituna urang ingat yen wayang pasti bakal ditanda dina kotak teu hirup pae. Manusia sarua bakal ditanda dina jero kubur pae ngaranna.
saha atuh numpaikeun yang hirup dengan manusia nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kayu gambaran dina wayang sakumaha istilah wayang. Urang ngajengkeun aya fungsi kata Nabi ya naon fungsina lamun seuk urang ningali wayang nonton wayang aya sababaraha fungsi aya sababaraha hal anu perlu urang dijadikeun biji cecekan yen dina carita wayang kata Nabi dina pagelaran wayang aya sababaraha hal aya sababaraha fungsi anu perlu urang dataan. Jadi urang teh anu nonton itu wungkul tapi cokot hikmahna cokot amanat dina carita wayang di antara fungsina hiburan rekreasi. Jadi urang nonton wayang teh ya hiburan rekreasi ningali pagelaran wayang kadang-kadang urang bisa gumujeng bisa seuli jeung sajobana hiburan. Jadi ulah nonton tapi lain hiburan. Ai nonton mah gara-gara nonton mah hiburan. Nonton wayang hiburan rekreasi. Nah ini bisa dari eta mangga ningali anu salajengna aya informasi kakaknya informasi. Artinya dina pagelaran wayang kidalang teh nepikeun hiji pasoalan anu kadang-kadang aya patulah-patulah jeung kahirupan masyarakat urang. Tadi ini ditepikeun ayeuna zaman pandemi Covid-19 ditepikeun kumaha ieu sangkan urang ulah kakeunaan kita ngalanggar informasi ku cara media wayang ditepikeun bakal leuwih nerang. Biasana nu sok film di dinya wayang teh nya dua di antara si cepot jeung si dawara jeung sajabana kera nepikeun informasi teh naon pihak kudu dilaksanakeun lamun seuk urang aya kakeunaan panyakit Al-Qur'an tah informasi jadi urang-urang. Nu kadua aya pendidikan edukasi sarua eta ge. Ngadidik urang sangkan manusia ulah nepikeun ka leupas dina kandali hirup yen manusia kudu bener cekal dalam cekal pageut karena pendidikan lamun agama jeung sajabana. Ku cara ngalakukan media wayang aya unsur-unsur pendidikan. Ngadidik urang supaya urang menjadi jelema anu bisa ngalaksanakeun sakumaha tugas urang sareng manusia. Tah dina wayang oge aya cara nu katilu religi. Nah ieu pat-pat teh di masalah keagamaan. Didinya sok disalahkeun ku kidalang kumaha carana sangkan urang hirup salamet dunia jeung akhirat kadelali. Urang dugikeun ka urang poho ngalaksanakeun ibadah anu maha kawasa. Di antarana kidalang sok nepikeun. Taku kitu naon pahala anu ditepikeun ku kidalang ieu bagian dina hiburan, informasi, pendidikan atau edukasi jeung religi. Salajengna mana urang teraskeun rupa-rupa carita wayang. Nah, ieu nya aya. Rupa-rupa carita wayang. Tina bahan anu dijieunna. Jadi rupa-rupa jenis-jenis wayang tapi dimasak karena alat atau bahan anu dijieunna. Ida geus malum aya yang disebut wayang kulit. Biasanya wayang kulit mah aya di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa. Disebut wayang kulit sama bahannya dijieunna tina kulit. Ya, direka-reka ngacangelek jadi wujud wayang disebut wayang kulit. Biasanya seperti tina kulit sapi. Kan kulit sapinya sapi anu rada norak kene. Jadi supaya lebih kuat. Ieu biasa dianggo ku dalang-dalang wayang tibelah petan eta wayang Jawa. Nu kadua wayang beber. Ieu dumasar kana bahan anu didameuna tina kertas, tina naon dibeberkeun, dipajangkeun, dibeberkeun. Di dinya geus aya gambar-gambar wayangna, geus aya jalan caritana, dalam kanggo nunjukan. Nah, ieu disebut wayang beber, dumasar kana alat atanapi media anu dipakena. Nu katilu wayang golek, tadi geus umum di urang. Wayang golek, wayang digulak-golek, digulak-golek, diulak-ilak, dijieunna tina kai. Ieu wayang golek, tina kai wayang golek. Kai naon atuh? Kai anu bisa dipake pikeun ieu wayang golek
bisa tina alum, bisa oke tina kain sajen anu memang kuat tapi ampan. Kalau belum tina kain berat namun karunya keandalan bisi berat dan umur wayang gede dari Sunda wayang gede di antara wayang pangsisuna sok disebut buta tadi kata. Nu katilu wayang kidang sami eta ogenan dijenema tina kain tapi memang leuwih leutik. Wayang krucil sami wayang litik, wayang krucil sami dijenema tina kain kan memang leuwih leutik. Anu kagenap aya wayang wong eta nabi wayang orang aya mah jelema anu dimagelarkeun hiji lalakon sarua jeung lalakon wayang kan memang wujudna jelema eta nabi jelema disebut wayang wong eta nabi wayang orang wong sote cek urang Jawa cek urang Sunda mah bener wayang jelema nah istilah geus populer mah wayang orang. Salajengna urang teraskeun rupa-rupa carita wayang mangga tinggal itu salira dia ya sababaraha hiji rupa-rupa carita wayang aya 6 aya 7 rupa-rupa carita wayang. Tina carita anu dilalakonkeun hiji aya wayang purwa. Ini disebut wayang purwa sabab ieu carita anu sumberna tina kitab utama carita wayang nyaeta Mahabharata jeung Ramayana. Purwa wiwitan purwa pamimitian. Jadi carita utama anu sumberna tina buku babon Mahabharata jeung Ramayana. Sakumaha nu kawiringan salira yang memang carita wayang itu kan asal sumberna mah di India gitu ya. Didinya aya karya luar biasa disebut Mahabharata kini biasa Krishna Dwi Payana ditambah Ramayana kini Walmiki taye anu mawujud ayeuna dugi ka urang sumber asal mati ini. Ke anu kadua aya wayang menak ieu wayang nyaritakeun geunah menak teh inohong nu aya di karajaan di Sajaban. Anu katilu wayang gedog ieu mah perlu hidup di wayang menceritakeun ngeunaan carita kerajaan utamana nu aya di Jawa Tengah da Panji Semiran di Sajaban. Nu kaopat wayang Potehi wayang Cina nyaritakeun ngeunaan aya Batura Potehi jeung Cina ieu wayang Cina. Wayang Krucil sami wayang Suluh. Nah, ieu wayang Suluh wayang tasna wayang dulu diasupkeun kana hawu jadi suluh kan. Tapi tidak ada penyuluhan merek informasi di Sajaban. Nu katilu anu katujuh seperti wayang wahyu eta wayang anu memang nyaritakeun ngeunaan wahyu atanapi hal-hal anu patrapatali di agama. Teu ngeunaan wayang ditingali tina alat anu dipake atanapi media anu dipake pikeun ieu wayang nu kadua ditingali tina carita. Jadi kudu bisa membedakan itu. Atuh saterasna keun berada di dalam keun oge lah supaya hidup leuwih hafal. Tah salah sahiji jenis carita wayang anu sumebar di Jawa Barat aya disebut wayang golek. Ieu carita wayang golek teh nyokot dengan carita Mahabharata jeung Ramayana. Oke, sok disebut carita galur atau galur lalakon. Contohna lalakon Pandawa diperdaya. Ketinggali itu dia aya carita ngeunaan Pandawa diperdaya. Kunaon tah Pandawa diperdaya? Pandawa 5. Kan kudu apa Pandawa 5 teh saha wae kudu apa. Aya baris gara-gara jeung babat Paras Amar dina Mahabharata. Aya lalakon Anoman Duta Rama Tambak jeung Kumbakar Bubur dina Ramayana. Ya, jadi carita-carita ieu sok dipedar ku kidalan khususna dina carita wayang golek. Sakumaha nu hidup kauningna ieu di urang teh seueur dalang-dalang wayang golek salah kan di antarana anu tos populer mah
nya almarhum Asep Sunanda Sunaria, maestro luar biasa ya. Dede Amung Sutaria, Cecep Supriyadi, teta dalam wayang golek anu tos moyang, artinya anjeunna tos ngaguar benda ngeunaan carita-carita. Salajengna epik Mahabharata jeung Ramayana aya perlu aku bilang dikanyaokeun yang carita Ramayana jeung Mahabharata asalna ti India. Sakumaha 400 kurang keruningan yen Mahabharata jeung Ramayana teh asalna ti India. Mahabharata babonna dikatakan tapi buku karya sastra luar biasa dikarang ku Vyasa Krishna Dwipayana. Sedangkan Ramayana dikarang tapi disusun ku Walmiki. Asup ka urang marangan jeung asup ka agama Hindu, waktu agama Islam semoga di Indonesia para wali ngamanfaatkeun eta pikir si Islam make media wayang. Sakumaha urang kauningan dina sejarah yang asupna budaya India ka Indonesia dumasar kana ayana tulisan teu dugikeun ka Indonesia asup kana zaman sejarah nyata dina abad ke-4. Naon buktina? Mangga tingali aya Kerajaan Putih di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, di aliran atanapi di sisi Walungan Mahakam. Di dinya kapami 7 buah yupa anu tulisanana hurufna huruf Pallawa, bahasana bahasa Sanskerta, pasti eta di India. Nu kurang dicopot dina sejarah sebabnya. Jadi hidup tinggali huruf Pallawa bahasa Sanskerta itu lain bahasa hanap-hanap. Bahasa Sanskerta bahasa udah dipakai ku golongan Brahmana. Sedangkan bahasa Rupa hanap mah golongan Sudara ngaranna bahasa Prakreta. Ku sabab itu budaya India masuk ke Indonesia ka asup wayang, ka asup budaya-budaya anu datang ti golongan-golongan luhur eta golongan Brahmana. Tah asup ke Indonesia ngayakeun ka pangeuteun pagalong lah bahasa urang mah tanpa aya transformasi tas akulturasi budaya di sajabana nya akhirna carita wayang bisa dimanfaatkeun ku para wali dina waktu harita dina raraga nyebarkeun pangaruh agama nyebarkeun agama Islam. Nya di antarana tidak tos mendingan wali anu nyebarkeun make media wayang di sana Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo, eta menggunakan media wayang. Caritanya carita diarahkan ke nuansa agama Islam, tapi tetap aya patulapat tali media wayang. Tak kemarin itu epik Mahabharata nyaritakeun turunan Raja Bharata anu kabaud perang sadulur Bharatayuda antara Pandawa rundayan di Pandu jeung Kurawa rundayan di Destarata. Epik Ramayana intinya menararamaan Rama Raja Ayodhya anu kawin ka Sinta. Jadi dina carita Mahabharata umumna antara figuran Badarta nyaritakeun ngeunaan perang antara Kurawa jeung Astina. Mantap istilahnya perang Bharatayuda, Bharata keluarga Bharata Yuda perang. Jadi perang antar keluarga. Ayo karena aya masalah pasti di antara eta gambar. Tapi itu kayak ibu apa pikir ulang jadi ente ulang pikir kan yang dulu jadi ribut di Baraya jadi perang ulang pikir kan. Sedangkan dengan Ramayana kayak mah patul di masalah cinta. Sabab naon sabab dia aya perang nurutkeun istrinya Dewi Sinta. Ingat Prabu Rama luar biasa maling Dewi Sinta terus diboga Rama kalau yang ayat perang dibantu pasukan monyet atau tidak. Jadi jatuh sebab ini ayat anuan perbantara sudah ayat Subali bisa dimana itu diberikan wujud epik disebut Ramayana. Ayo medar alamat Rama Raja Ayodhya anu kawin kasih. Udah lanjutkeun lah. Tayang meureun epik Mahabharata anu kuhidat perlu ditanyakeun malah kela kuningan tidak biasa buka di buku sumber anu parantos aya di saliran ya. Mangga panjang dibaca sampai mengke saliran. Salajengna klik lah. Nah,
Epic Ramayana mangga sami eta kana. Sakira kita tinggali dina buku sumber mangga aya ngeunaan epic runtuyan silsilah ngeunaan Ramayana.